Dina masalah parkir, tempat parkir itu telega kacida Kang. Tempat parkir teh aman tapi wah Akang teu apal aman kacida jeung nyaman. Kunaon sababna? Ku sabab ayeuna mah make get parkir. Aduh, si Akang kemana ya? Woi iya mah teu panggih jeung si Akang sekali-kali acan. Biasa masuk aya ngalalar liwat. Ayeuna eueuh. Itu. Gini aya si Akang. Kang, ka dieu. Mang. HP kuring euy. HP kunaon aya Akang? Tadi teh di gerawan kuring teh. Ibu-ibu Nya, balai desa. Heeh. Ieu cenah Kang. Aya naon cing teh ibu-ibu. Sugan teh ngajak ngaliwat mah. Yo cenah ibu-ibu teh di desa urang teh cenah hayang olahraga mah. Oh, olahraga. Oh, nyakeun. Senam terus nu lempang Jogging. Oh, eta. Itu kuring teh mah. Kapan kuring mah lain pelatih senam centernya. Heeh. Teh Bu RT aya. Si Ojek ge aya mah. Aya ngilu. Aduh, eta pemajikan. Beda sama Mang. Teu bebeja sama sekali. Ngobrol teh kieu cenah. Hayang tempatna teh nu lega mah. Tuluy cenah ngareuna. Nya. Jugaan bisa cenah. Kang ka ieu ka daerah nu luar, ulah di lemur urang da di lemur urang eueuh tempat nu ngareunah cenah. Lain eueuh nu ngareunah meureun kurang lega maksudnya nya. Nya. Dan mang ieu jang ka ibu-ibu teh kuring. Mending keneh kieu ayeuna mah Kang. Ari tempat nu ngeunah mah aya. Manfaatkeun sarana anu pamarentah. Nu di mana? Eta di Taman Lokasana pan lega eta teh. Tuh pan ibu-ibu teh sok marawa motor Mang. Power angkat nyimpen motor ke saranam teh jarongjon, jaroging teh jarongjon. Aduh, ai si Akang tah kieu ai teu gawe teh Kang. Ngaran-ngaran di Lokasana ayeuna mah geus nikmat. Geus enak ek dipake senam, lega. Arek dipake jogging, ngurilingan, bisa. Terus ayeuna anu tadi ku Akang dihariwangkeun dina masalah parkir, tempat parkir itu telega kacida Kang. Tempat parkir teh aman tapi wah Akang teu apal aman kacida jeung nyaman. Kunaon sababna? Ku sabab ayeuna mah make get parkir. Get parkir teh anu kumaha Mang? Anu otomatis nu kikituan. Make karcis gitu. Make atuh. Mahal meureun ibu-ibu pan apal meureun mah ngaluarkeun duit. Aduh, ari si Akang ngaran-ngaran get parkir di ditu mah Kang ngareunah. Heeh. Kahiji kautamaanna Kang. Kata kautamaanna teh kahiji nyaman. Nyaman pikeun ibu-ibu. Moal hariwang. Jongjon maksudnya gitu. Jongjon. Terus nu kaduana aman. Nya. Di ditu mah Kang. Bener. Terus anu katilu, ibu-ibu arek jogging, arek senam, arek naon ogenan bebas. Moal boga pamikiran sieun dicolong motor. Helm leungit moal Kang. Anu nempokkeunana eta Mang. Loba meureun. Pan aya di ditu teronghok CCTV Kang. Oh atuh. Biayana sabaraha dipangnepikeun kurang ka ibu-ibu. Ai Akang biayana mah anger Kang. Kahiji meureunan pikeun motor mah ngan ukur 2.000 perak. Anu kaduana pikeun mobil ngan ukur 4.000 perak. Eta teh eta ge nu lila sapopoe. Beng murah kacida. Coba lamun ayeuna nu 5 menit weh. Nya Asup kadinya. Terus keluar deui ngan ukur 5 menit digratiskeun Mang. Di urang mah bisa kitunya. Oh atuh Kang ayeuna mah modernisasi. Ya baning eta teh Kang lamun urang ayeuna asup kadinya. Arek olahraga di dinya nu kahiji urang ngamangpaatkeun sarana jeung prasarana olahraga pamarentah.
Anu kaduana bila mana urang mayar parkir berarti eta ningkatkeun PAD pikeun pamarentah. Emangnya gitu mah. Jadi meureun masyarakat urang teh ibu-ibu teh sehat ongkos, Sehat, PAD ngiluan mayarnya aman ongkos, kendaraan aman, bersih tempat teman. Atuh mah ogenan unggal poe DPR KPLH ngebersihan. Menang senam berarti Menang, bejakeun ku akang ka ditu. urang ayeuna rek ka balai desa deui, Nah, ibu ka bener. RW rek ngobrol, sekalian kasih ucu bener. Nya ka ibu-ibu PKK kade. Arek gitu. Apa nama? Terus we olahraga teh dinya kayak nyaman parkirannya, kedua tempat nangarina, barabasi, ongkosnya jeung lalega gitu mah nya. Nya Bisa ngopi di ditu. aduh aya dirinya tempat ngopi atuh pikeun lalaki mah. Urang gitu. Nilainya mamang ek ngilu mulang Ah. ek dieu. Moek di dieu heula, mamang mah ek nempuh heula manuk bisi ku manuk itu pare. Lebarnya mah nya Tuh geus. sedikit. Geus arek ieu tuh Iya. panen. Buat emang tadi tulah. Nya bejakeun ka ibu-ibu nya wayahna. Nuhun mang euy Sami-sami sama-sama. sami-sami. Yuk, Ya, ya, Waalaikumsalam.